Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak, kumaha damang? Dina proses pembelajaran jarak jauh ieu, Ibu bade ngawanohkeun sakumna pangajaran basa Sunda. Samemeh kana materina, Ibu nepungkeun heula. Wasta Ibu nyaeta Ibu Hana, ngajar basa Sunda di SMK Taruna Mandiri kelas 10. Hidup bakalan tepung terus ke jeung Ibu salila satahun. Yuk, urang tinggal pengajaran anu kahiji nu Ibu rek diwanohkeun nyaeta tarjamahan. Hidup apa teh tarjamahan? Samemeh Ibu nepungkeun kana PowerPoint-na, hidup kudu apal heula naon eta tarjamahan. Tarjamahan teh contona ye, upamana hidup nonton film bahasa Inggris anu teksna pasti di handapna aya teks tarjamahan menggunakan bahasa Indonesia. Atawa hidup pernah nonton Korea teu, drama Korea. Drama Korea upama hidup terus manteng teu apal tarjamahanana, kira-kira hidup ngarti teu? Sigana hidup teu bakalan ngarti upama eueuh tarjamahanana. Tah, sapertos kitu tarjamahan teh barudak. Ayeuna materina urang ngagunakeun atau ngaguar tarjamahan tina bahasa Indonesia kana bahasa Sunda atawa sabalikna tina bahasa Sunda kana bahasa Indonesia. Kitu yuk urang tingali ayeuna pangajaran tarjamahan. Mudah-mudahan hidup leuwih pogot, leuwih alus ningali dina materina. Resep geura. Hayu barudak. Tujuan pangajaran hiji, siswa bisa narjamahkeun teks bahasa Indonesia kana bahasa Sunda atawa sabalikna. Anu kadua, siswa paham kana eusi teks tarjamahan. Anu katilu, siswa bisa mikaweruh padika narjamahkeun jeung macakeun hasil tarjamahanana. Anu kaopat, siswa bisa menerkeun hasil tarjamahan kalawan merna. Ieu aya conto maca teks tarjamahan. Conto nu kahijina nyaeta sajak anu judulna Mendaki Bukit San Francisco 1870. Mendaki bukit dalam tram kecil. Angin memacu dari balik teluk, agak sayup biru laut, tak tersentuh oleh gapaian tangan yang kecil. Dicutat tina buku Di Balik Matahari, karya Surahman RM, tahun 1874. Tah ayeuna ditarjamahkeun kana basa Sunda. Nu tadi judulna teh ku basa Sunda Dina Tanjakan San Francisco 1870. Tram ngahegak nanjak ka dayeuh. Angin nyusul ti lengkop di landeuh. Lapat-lapat biru laut. Moal kahontal ku angen-angen nungan sajengkal. Dicutat tina buku Di Taman Larangan, karya Surahman RM 1874. Ayeuna aya conto anu kadua, ieu gambar tek tengetan ku hidup. Dina gedengeunana aya dua basa nyaeta basa Indonesia jeung basa Sunda. Anu basa Indonesia mah buang sampah pada tempatnya. Ditarjamahkeun kana basa Sunda nyaeta piceun runtah kana wadahna. Upama hidup geus beres ningalian PowerPoint-na, dituluykeun nulis atawa dicutat dina buku basa Sunda. Buku tulis dina buku basa Sundana dituliskeun PowerPoint-na tina awal nepi ka akhirna. Sangkan engke urang panggih di semester 2, Ibu karimariksa tulisan-tulisan hidup. Omat dibukukeun ulah dina kertas salambar atawa dina kertas HVS atawa polio. Kitu wae Pak Inten ti Ibu, hatur nuhun.